Misteri di Gunung Koromong. Misteri di Gunung Koromong. Ia sana Aan Merdeka Permana. Loba kakuciwa kualatan gagal ngelaksanakeun ambisi badag ngalantarankeun Arya Perbangsa beuki sakama-kama milampah kajahatanana. Loba nu jadi korban, boh nu jadi satruna, boh nu jadi baladna. Sabot gitu politik kanagaraan beuki harengheng kasugri. Kerajaan Cirebon teu karasa jongjon pedah pajajaran tumpur sabab kerajaan Banten anu mimiti cengkat sarua hayang kumawasa di Tatar Sunda. Ieu kaharengheng politik oge dimangpaatkeun ku jalma-jalma anu gede ambisi nu hayang mulut keuntungan tina ririweuh deungeun. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Misteri di Gunung Koromong. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya. Mireungeuh kitu puguh we santa teh reuwas jeung kaget. Arya Perbangsa anu jadi dununganana kiwari pangabisana beuki nambahan bae. Lamun beh ditu ngalempeuhkeun musuh teh kudu make tanaga. Ari ayeuna mah cukup ku omong. Buktina manehna ayeuna dititah leuleus langsung ngarempaiak awakna lirtaya tangan pangawasa. Dititah cengkat ukur sakadet netra awakna cengkat deui tur henteu sakara-kara pisan. Santa ngadenget tinini akina bareto zaman keur budak yen cenah di pajajaran loba jalma anu ngabogaan elmu aneh. Beuki luhur elmuna beuki aneh paripolahna. Urang pajajaran anu linuhung ku elmu panemu jeung jampe pamake teh cenah dina ngalempeuhkeun musuh teh geus henteu ngagunakeun tanaga deui. Angot make kudu hut het gelut mah. Urang pajajaran anu geus linuhung masasat saciduh metu saucap nyata. Nyaho Gusti Arya, kiwari geus ngapi milik ilmu-ilmu buhun ti pajajaran gitu. Tapi keun kaboga pangabisi anu linuwih kitu nya. Ceuk pikir santa teh beak-beaknya mikir. Nya meureun. Lamun nya eta ilmu hebat. Bakal kacida bahaya namun dipriboga ku jalma-jalma anu kurang wiwawa mah. Ceuk pikir santa. Dicekel ku Arya Perbangsa oge ceuk pikir santa mah tangtu bakal mawa mara bahaya. Saupama dununganana ieu henteu boga jeujehan dina ngagulang gaper elmuna. Ieu aing mani diulinkeun kieu nya. Kumaha mun Gusti Arya teh kagenahan ngulingkeun ieu ilmu keur kajahatan? Ceuk hatena deui ngangluh jeung hariwang.
Malah lamun ucapan-ucapan dununganana anu diaku tadi teh jujur, hate Santa beki tambah-tambah hariwangna. Keun ayeuna mah kabok keur horeng anu sok ngagadah baca we ni pileburan teh. Nya dunungan dunungan pisan. Hanas aing bade teu cecep ka si Suranggana, ceuk pikirna. Santa geus diuk sila bade rumeng haplung se. Eces ayeuna manehna geus moal bisa ingkah deui mun beh ditu henteu ingkah teh kusabab hayang neuleuman paelmuan. Ayeuna mah teu bisa ingkah teh kusabab dicangcang ku kakuatan dunungan. Jisi mawi teh kerja ngabakti ka salira sok asal salira ulah milampah hal-hal anu mengpartina kebenaran Gusti. Ceuk Santa sumembah hormat. Ngadengi omongan Santa Arya Perbang sama ukur ngaheuheuh seuri. Sia maletik-letik teh geus nyieun tindakan anu henteu adil Santa. Ceuk Arya Perbang sabari ngaheuheuh deui. Nya palebah mana jisi abdi henteu adil teh Gusti? Ceuk Santa panasaran. Heueuh sia. Siapanya campah kulang-kulang bah batur anu padahal kusia mah eta laku lampah teh dijalankeun. Ceuk Arya Perbangsa. Ngadenge tudingan kitu puguh wae Santa teh olohok teu ngarti. Ari jisim abdi parantos nyieun lampah naon Gusti? Ceuk Santa panasaran. Naon deui? Lamun lain kajahatan mah. Sia kudu inget. Mimiti tepung jeung aing sia teh keur dibabrik kurang lembur sabab cenah sia tukang cocorokot. Sanggeus babarengan jeung aing eta polah teh angger teu dileungitkeun. Sanajan siap boga alasan yen eta mah alatan dititah ku aing, tapi dina emprona mah angger sia teh milampah kejahatan. Beda teh ukur saeutik. Sia mah alatan jalma bodoh. Dina milampah kejahatan oge anu laleutik jeung anu basajan wungkul. Ari sedengkeun aing mah jalma pinter. Nyanyieun kejahatan oge anu badag-badag wungkul. Ngan boh anu badag boh anu leutik kasebut nama angger kejahatan. Tah ayeuna sia jiga anu heueuh mapagahan aing. Naon sia leuwih nanti aing ari lain kabodohan mah. Ceuk Arya Perbangsa nyarita panjang lebar tur karasana teh matak nyentuh kana memarah Santa. Santa ngeluk tungkul lir buuk menang mabuk kakara ayeuna manehna sadar yen eta kalakuanana salila ieu teh sanyana mah teu bener. Ayeuna manehna sadar sanggeus dielingan ku dununganana. Nya sebenarnya mah aing teh sarua jeung manehna, papada jalma jahat. Ngan bedana teh aing mah penjahat leutik da bongan kamampuh mikir oge ukul hal-hal anu leutik wungkul. Manehna ayeuna kakara sadar sanggeus dielingan ku dununganana. Nuhun Gusti Arya. Isi mah bedi pajian kasadaran ku salira. Ceuk Santa geus nyembah deui. Ayeuna mah nyembahna teh bari jeung ulawaran Cimata. Mireungeus Santa ceurik balilihan bari sanduk-sanduk menta pangampura Arya Perbangsa asa unggul dina pamanggihna. Atuh geus kitu mah kadenge manehna seuri meuni ngegak-gak ditungtungan ku ngahihih matak ngajelengeng nyeuri kana jeulik. Peuting eta keneh Santa geus dibere latihan deui ka sugri pamiarsa. Ayeuna mah geus mimiti ningkat kana elmu gelut, rupa-rupa jurus teunggelan diajarkeun ku Arya Perbangsa. Tapi beki diteuleman ku Santa beki muriding bulu pundukna, tetela jurus-jurus anu dilatihna teh kabehanana oge jurus-jurus anu licik kacida tur anu henteu ngawakilan kajujuran. Saban jurus anu dilatihna teh kabeh oge ngarah-ngarah nyawa anu jadi lawan. Gerakan-gerakan pikeun ngarah-ngarah musuh ti luhur tungtung buuk tepi ka handap tepi ka indung suku kabeh oge jang ngarah nyawa musuh. Aya gerakan tenggelan kana palebak embun-embunan anu dimimitina mangrupa kepeulan, tapi sanggeus datang kana embun-embunan dirobah jadi curug ramo dua diacungkeun. Anu kacipta ku Santa eta ramo-ramo teh engkena bakal nancep kana embun-embunan musuh. Gerakan anu sarua oge dipaparah kapal lebah panon musuh. Peureup beuleut teh geus tapi kapal lebah beungeut.
Barang geus nepi ka palebah beungeut mah bakal robah ukur serangan dua ramu anu engkena bakal nojos kana dua panon musuh sekaligus. Aya jurus kejem anu dipaparahkeun ka palebah handapeun bujal eta peureupna teh geus nepi bakal robah jadi ramesan kana rarangan. Keciptanya mun buah rarangan dirames eta karna teh ceuk pikir Santa ngabiri gidig. Harita mah dina latihan rama-rama Santa teh ukur dipake ngarames batu sagede peureub. Hasilna mungguh mata kaget keur dirina sorangan. Eta batu teh anu tadina sagede peureub sanggeus dirames satekerna mah sasat muruluk da robah jadi tipung. Kitu sababna Santa make ngabiri gidig. Rengse latihan Arya Perbangsa geus ngagero deui bae. Isukan siapa beberang kudu turun gunung deui. Cek Arya Perbangsa matak ngageterkeun jantung Santa. Nu matak kitu teh sabab manehna ngarasa yakin yen dirina bakal dititah manggihan atawa mapakeun deui jalma. Da kitu anu enggeus oge. Sawatara waktu kaliwat manehna ge dititah turun gunung sabab cenah aya jalma papageuneun. Waktu manehna geus anjog ka tapel wates Indra Kila nya we manehna pasangrok jeung Ki Jongjo. Buah bakal aya jalma nu perlaya deui ieu nya ceuk pikirna. Nah haji si Mabi teh kedah mupakeun deui jalmi Gusti Arya, ceuk Santa ngawani-wani maneh tumanya. Sakedapan Arya Perbangsa teh ngahulang heula ngan geus kitu unggeuk lalaunan. Panon anu mencorong dekok teh jiga neuteup kaluar guha bari jiga anu jalarawuh paneneungan. Ngan anu aneh teh leungeunna dikepeulkeun ti papareket jeung huntuna kekerot jiga anu ambek. Nya papageun hiji cawen anu katelahna Nyi Tarminah. Ngan manehna ayeuna keur aya di sumur Nyi Rambut Kasih Sindang Kasih. Ceuk Arya Perbangsa jiga anu ngageremet keheul. Santa geus bisa ngajudi ieu cawen anu katelah Nyi Tarminah teh pasti salah saurang musuh gerot dununganana. Malah bawa ka asup anu kacida dipiceceupna ada geuni waktu nyebutkeun eta ngaran teh huntu Arya Perbangsa mane dibarung ku kekerot sagala rupa. Santa kacida hayang nyahona aya permusuhan naon antara dununganana jeung Nyi Tarminah teh. Tapi manehna teh ludeung ari tumanya sacara langsung mah. Gusti, saupami dugi ka guha eta cawen teh oge bakal langsung ditelasan. Ceuk Santa ngawani-wani maneh tumanya. Ditanya kitu Arya Perbangsa langsung ngahihih mani mata kukurayeun. Atuh sia lebar temenan lamun dipaehan mah. Sia si nyaho si Tarminah teh cawen anu geulis camprenik. Meureun ayeuna mah geus tambah dewasa. Aya kana 22 taun umurna teh. Mun jago mah keur meujeuna ku mecerot. Ceuk Arya Perbangsa bari jiga anu ngenyotan letahna sorangan. Santa mah ngabiri gidig ngadengen age sabab anu kacipta teh Arya Perbangsa keur ngalemotan tulang taleng anu masih keneh rangu. Namun Gusti, nah kunaon atuh cawen teh make kedah diogan ka dieu? Ceuk Santa deui. Sababnya manehna pisan anu ngabalukarkeun aing sangsara ka dalon-dalon teh. Nya si Tarminah pisan anu geus ngabalukarkeun leungeun aing dua anak kungsi tanpa daksa. Mang tahun-tahun aing jadi gembel jeung teu bisa nguyup amisna birahi alatan leungeun anu teu bisa ojah. Ceuk Arya Perbangsa ngageremet. Onggo sawu salira anu ngakalakeun salira mah nya suranggana pisan sanes batur. Ceuk Santa panasaran. Geus, mangga sia ngajadog. Rek si Tarminah rek si suranggana dua anu geus sarua geus ngalelecek kehirupan jeung cita-cita aing heula. Omong Arya Perbangsa megat kalimah. Mangga sia mah tolo bacot. Sia poe ieu keneh montong di dieu. Datangan sumur Nyi Rambut Kasih di Sindang Kasih jeung pangaruhan si Tarminah. Sangkan daek nyampeurkeun ka dieu. Ceuk Arya Perbangsa bari ngusir-ngusir Santa sangkan geuwat kaluar ti guha. Atuh harita keneh oge Santa teh ingkah ti guha bari hate longsong. Longsong sote ku sabab pikeun sababaraha waktu mah bakal bisa jauh ti dununganana. Ari saingkahna Santa di eta guha kadenge sora anutan katinggalan jirimna. Sorana meus-meus ngagerem meus-meus robah jiga sora awewe leutik tapi melengking matak nyeuitan kana hate.
Sia kelong-gelor jeung Buta Hejo, rek naon ngaganggu ka aing? Ceuk Arya Perbangsa rungah ringe. Aing lain dek mengganggu, tapi aing dek ngilingan sia. Ceuk sora anu ngagerem jiga kerud teh. Deuk ngilingan naon sia teh? Ceuk Arya Perbangsa. Celengkeung sora awewe anu samemehna dipiheulaanku nyikikik seuri heula. Kapan aing si kelong-gelor geus ngabejaan ka sia yen ulah ganggu ka si Jurang Rong. Si Jurang Rong teh dikondeng ku rebu-rebu siluman, bawa ti Nagara Padang, bawa ti Kawah Putih, ti Kawah Galunggung jeung di Poncolot Tangkuban Parahu. Ceuk sora awewe teh. Nada aing mah lain dek ngalak-ngalakeun hi Jurang Rong. Aing mah dek modaran si Tarminah deuleu. Ceuk Arya Perbangsa. Deuleu. Tapi sia sing apal. Eta cawene teh raga padangna keur dipake ku Nyimas Layang Kingkin. Putri ti Pakuan anu geus salin jinis jadi siluman. Sia oge kudu apal. Eta si Jurang Rong anu geus digondeng ku rebu-rebu siluman teh. Kapan manehna teh padegana Nyimas Layang Kingkin? Jadi lamun sia ganggu ka cawene anu raga padangna keur dipake ku Nyimas Layang Kingkin, sia sarua jeung ganggu ka eta putri. Eta putri kadita deuleu. Mun deuk maksa masa kitu, aing teu sanggup mantuan sia. Malah cek aing mah batan siawang kelangka Nyimas Layang Kingkin. Mending serah bongkokan milu kumabula ka ditu. Omong si kelong-gelor ngawanti-wanti. Ari di omongan kitu teh Arya Perbangsa batan nurut kalah ka nyegag bakat ku amarah. Cita-cita aing teh hayang kumawa saumur dunya. Aruh karo burung mun teu bubugu aing kudu ulun kumawa ka ditu mah. Dasar curuy gelo sia mah. Ceuk Arya Perbangsa nya campah kelong-gelor. Buta Hejo gegerman. Gegerman teh meureun ti dituna mah ambek sabab Arya Perbangsa henteu daek nurut kana papagahna. Mun sia teu nurut kana omongan aing, sia tang tu cilaga. Ceuk Buta Hejo bari dibarengan ku gegerman. Di omongan kitu Arya Perbangsa teh lain unggek tapi kalah kana balang. Saya capek aing nyusun ka dieu. Tetela sia duaan teh ukur genderuwo bodoh jeung balilu teh kagadag. Geurana haon sia make umangkeuh ngageugeuh di Gunung Koromong ari bangga bisa masih kene handapeun batur mah. Hayo, mantok sia ini teh pat-patan. Ieu Gunung Koromong deuk dicicingan ku aing ku jalma anu gede wawanen. Nu lega ambahan jeung anu gede cita-cita. Sia duaan mah mending numbe bae di Kamalir. Di Kamalir saat itu dilebakeun ku halawa. Ngajerogan itu sia jadi curik carian. Ceuk Arya Perbangsa mani beak-beaknya campah. Atuh beres Arya Perbangsa cacarita kitu anu geleger. Guha jiga inggeung jiga rek runtuh. Eta teh kusabab boh Buta Hejo boh kelong-gelor mimiti nembongan bungkeul kanana. Boh awak Buta Hejo anu jalugjug hejo, boh kelong-gelor anu bayuh-yuh tapi kadawil. Kabireungeuh ngegibrig tarik. Lain ngagibrig dumeh gering paranas tiris ngagibrig sate meureun dumeh ambek kula lampahan Arya Perbangsa anu jumawa. Tapi mireungeuh eta dua makhluk jiga anu ambek kagila-gila Arya Perbangsa lain sieun lain miris. Ieu masa sabalikna kalah ka beuki nangtang-nangtang bae. Sok sia kelong-gelor. Sia teh meureun hayang dipuntir buk sia, hayang dicok-cok hulu suci sia. Eta dulu si Buta Hejo. Piraku sia teu inget basa panon sia anu bolotot teh ku aing dicolok. Basa leta sia anu ulat lel teh ku aing didudut beuki manjangan. Ceuk Arya Perbangsa. Kituna teh ana gabrug bae Perbangsa teh ngerontok maneh sakilat. Nyawe. Manehna teh geus ngecrok li hulu susu si kelong-gelor. Disedot kabeh getihna, kaluaran kabeh nanah-nanahna.
Atuh kelong gelor teu adu belajar bakatku nyeri bakatku pereus ngajeritna oge mani les-lesan. Bakatingku teu kuat-kuat nandangan kapeurih anu karasa ting sareset. Demi mireungeuh paripolah Arya Perbangsa sakitu ganggasna buta hejo geuwat nyuruduk ka hareup jiga bagong bayangan. Waktu sirah buta hejo anu tandukan teh nyuruntul suku katuhu Arya Perbangsa ngebetri ka tukang jiga suku simeut. Pletak. Awak buta hejo ngebangkieun ka tukang. Tandukna jiga anu rek semplak eta teh bakatku tarik betrikan suku Arya Perbangsa. Tuh sia duaan teh eces lain balad, lain tanding ari kudu ari panjang aing mah. Geura sok sia balaka. Mun sia anggar wangkelang ka aing, sia kudu ing ka dieu. Mantog sia ka itu nyicingan kamalir saat. Nyicingan kamalir saat jadi jurig jarian. Tapi mun sia duaan masih kene butuh ku parab teh aing. Sia duaan kudu ngagugu kana sagala perintah aing. Ceuk Arya Perbangsa hohoak jeung eje geler. Diancam-ancam sarupa kitu boh kelong gelor boh buta hejo mani leuleus jiga anu kapupul bayu. Malah akhirna mebrek duanana teu darak kusu membahtur sapada harita janji rek narurut ka Arya Perbangsa. Tapi ngaing teu boga jaminan bakal hasil kana segala rupa kahayang sia. Utama ngaing duaan sanajan daek ngalawan jurang romat gawe si Tarbina. Aing teu boga kapastian bakal sanggup ngelehkeun maranehna. Ceuk buta hejo ngingetan. Paduli. Aing mah teu hayang ngarepkeun sia unggul ngelawan musuh. Anu ku aing dipiharep mah sia duaan ngabalad ka aing jeung nurut kana parentah-parentah aing. Ceuk Arya Perbangsa. Pikeun kadua kalina kelong gelor jeung buta hejo sumembah ajrihnakeun. Kasugri pamiarsa ari jajaka santa sakumaha anu dipikah hayang kududunganana poe eta keneh geus nyiang turun ti gunung. Tujuanana taya lian iwal tirek muru kasindang kasih. Geus aya di luar hatena geus marojengja deui aya hayang kabur ngajauhan Arya Perbangsa tapi oge aya sieun. Hayangna da manehna teh ayeuna mah geus boga kacindekan yan Arya Perbangsa teh hirupna beuki mengpar tina babeneran. Kabukti geuning dudunganana geus sagala ngaku kana rupa-rupa kajahatanana. Anu pajah tukang ngagadabah awewe teh suranggana buktina mah Arya Perbangsa pisan. Beh dieu dudunganana jadi resep malingan sawene lain sakadar rek digadabah bae kahormatanana tapi bari jeung dipake parab. Parab keur saha? Santah teu bisa muguhkeun kitu kieuna. Ngan anu eces sakur anu diiwat dibawa ka jero guha teh geuning. Basa kumanehna diteang mah kapanggih kari tulang talengna. Arya Perbangsa oga kapanggih keur ngalametan tulang taleng. Pigagilaeun Ceuk santa bari ngabiri-giri. Ayeuna manehna geus yakin yen dudunganana teh jalma jahat. Malah jahatna kabina-bina, ganggas jeung taya ras-rasan. Penjahat biasa mah ukur maehan jalma, ari ieu mah make dijieun hakaneun sagala rupa. Tapi kumaha carana nya aing bisa lepas jeung manehna? Jika dulungan aing teh boga kesaktian anu henteu ji ilahar ya Sabab saban nyiwat awewe ku aing henteu karoris iraha kaluarna jeung iraha asupna. Ngan nyaho-nyaho di jero teh geus galituk we tangkorek jalma. Ceuk pikirna. Boa-boa sabut aing keur mikir kieu oge ieu. Manehna mah geus nyahoan ieu. Ceuk pikirna deui. Dajeng nyana sabuat manehna mikir kitu ti kajauhan hawar-hawar kadenge sora anu ngagik-gik jiga sora awewe tapi nyaho ti palebah mana datangna. Basa santa tanggah kana dahan kai. Di luhur teh aya anu gagaya bagan siga kalong ngan ukuranana mana badag-badag teuing. Jiga awak manusia tapi jangjangan. Beungeutna jiga beungeut kalong tapi susuna rayu jiga susu awewe kurang urus. Awak santang ngahodho jiga panas tiris basa eta makhluk ngaluarkeun sora-sora deui.
Kadenge sora hahahihi matak muringkak kana bulu punduk. Atuh baretek santa teh lumpat, tapi sakitu santa lumpat kemana bae oge si kelong teh tetep nuturkeun ti luhur. Kituna teh bari anggar ngagikik seuri. Eureun-eureun sote sanggeus santa nyoba-nyoba tamada. Padahal kami moal dek incah balilahan sok mamake niat culika ka Gusti Arya mah kitu cenah. Da mataku aneh ari manehna geus janji kitu masih kelong teh ngayapak ngapung ngajauhan. Jep jempling anu ngarimah hegakna ngapan santa bakat ku soak mireungeuh eta makhluk. Begitu telah bae horeng nya manehna teh diawaskeun sagala tindak tandukna. Jadi mun sakalina manehna ngahianat pikeun Arya Perbangsa mah teu hese ngakalkeun manehna kitu ceuk pikirna. Ari wayah magrib teh manehna geus anjog ke hiji kampung, mun teu salah hitungan mah eta kampung teh kaereh ka Palimanan. Waktu manehna rek asup ka lawang kori tetela di jero kampung dijaga. Tetela di jero kampung jiga keur aya diriweuh. Malah henteu kungsi lati eta kadenge anu ting darengek jeung ting jararit. Ngadenge kitu atuh santa gura-giri muru kampung. Waktu manehna anjog ka tengah lembur tetela di dinya teh keur aya bitotama sabubuhan jalma purenges keur ngepung urang lembur. Saliwat memungguh mata hemeng urang kampung anu jumlahna rea teh tetela keur dikepung wakul buaya mangap ku sabubuhan jalma anu jumlahna leuwih saeutik. Tapi herana jumlah jalma anu saeutik teh malah tindak tandukna ganggas jeung taya ras-rasan. Saban bedog manehna dihembatkeun, saban kadenge anu ngadengek alatan nandangan ka nyeri anu pohara. Di pakarangan Paseban mani galituk anu tatuparna. Aya nu kusah koseh bari haharagungan. Aya bae anu geus ngoseh teu obah-obah, getih bae amalayah di saban juru. Mireungeuh kitu hate leutik santa mah geus langsung biluk ka urang lembur. Ceuk pikirna urang lembur mah teu tuah ti dosa. Sabalikna di sabubuhan jalma anu ngepung tangtu eta jalma jahat. Ku saliwat oge atuh da kabade sabubuhan jalma teh jaba parurenges jaba tindak tandukna edek jeung sombong. Bari ngahembat-hembatkeun bedog teh bari tincakakak seuri. Mun sakalina aya nu ngajengkang alatan tarangna ka pencuk bedog barakatak maranehna seuri jiga eta teh hiburan anu matak nyenangkeun hate maranehna. Mireungeuh kitu nya hate santa ambek. Malah bakating ku teu tahan mireungeuh eta kakejeman henteu anta parah manehna ngagajleung ka hareup. Kolebat, hiu. Sakedap we geus kadege anu ting garowak. Sabab teu gugur teu angin ujug-ujug aya panarajang anu ngadadak. Jalma saopat-opat sarintakan geus henteu mangga pulia deui. Aya nu tarangna bencar, aya nu sukuna potong jeung igana remuk. Malah aya saurang mah anu cekeneh nya kakak seuri awakna geus ngababatang bari-bari jilan getih tina sakujur lilianganana. Eta jalma nemahan pati bari bibirna ngarenyuk keneh jiga keur seuri. Balad-baladna mireungeuh aya jalma saurang kokolebatan bari hasilna aya baturna opatan geus ngababatang puguh wae karagetin pisan. Ngan leupas rasa kaget anak baretak teh ting baretak rek malabur ti lembur. Tapi santas dengan tep kitu bae mireungeuh jalma anu tadina ting parurenges ganggas ayeuna teh paparetot sieun. Lain karunya lain ngabageuran malah manehna ayeuna beuki geuleuh ka jalma anu kitu patut. Ceuk pikirna jalma model kitu mah wanina teh ukur ka jalma hengker. Ari pareng yang haripan anu sababat jeung satanding mah malah babari ngulapes jiga kapas ka ibunan. Cua kana polah jalma nu kitu patut santa langsung nyebrut nyusul-nyusul anu kalabur. Geus deukeut henteu anta parah kabeh oge nampa giliran. Hiat cebrot. Sababaraha urang meureun aya kana tujuhanana sasat ting garaceleng ting garuling. Sawareh kusah koseh terus hos. Nu sejenna mah samemeh nguduk prukan atanu oge nyawana geus ngalayang nyawa ka bendi. Atuh jero waktu ngan sakedeung pisan di pakarangan Paseban teh geus galituk deui anu ngalungsar jadi banusan. Tadina mah anu ngalungsar teh urang lembur anu dianiaya ku Karaman ayeuna mah katambahan ku balad Karaman. Kabeh ge teh disesakeun.
Mireng kitu sakedapan mah urang lembur teh hookeun bet ku teu disangka samemehna aya yen kajadian bisa tibalik lemah jero waktu anu singkat. Tadi nama anu disiksa di walang-walang teh urang lembur ari ayeuna balad Karaman anu nasibna di kitu-kitu. Tapi urang lembur anu geus ngarasa unggul jiga anu can sugema kitu bae. Sanggeus mireungeuh Karaman teh barong keakan teu walakaya. Malah boa geus henteu nyawaan ngan baratak beting baratak baris sapaneunggeulna henteu kungsi lantaran geus kadenge bak bikbuk suara popongkol dipake nyacer awak anu galituk teu walakaya. Bak bikbuk anu geus ngejehjer nang karak bengkang oge haban bae diteunggelan digebugan ku popongkol. Kitu teh bari hohoak jejeritan jeung nyacampah bea karem. Bangun teh sakumna rahayat namplokeun amarah harita keneh. Bodar sia. Sok sia setan. Hutang uyah dibayar uyah, hutang nyawa dibayar nyawa sia. Cuk jalma saurang bari ceceuleuweungan semua hayang ceuri. Nu stejana oge sarua kitu bak bikbuk neunggeulan awak anu geus ngalungsar bari jejeritan. Rasakeun sia, papalis teh aing. Rasakeun sia. Gantinya nyawa bapak aing teh. Gantian. Dasar jurik jahat. Dasar Karaman jahat. Bah. Cuk budak ngora teh bari cumiduh. Nyiduhan awak anu geus teu mangrupa balas mandi getih. Mireungeuh kitu santa geus muriding deui bae ladang tina kabisa meunang nyuprih ti area perbangsa teh hasil labatan kitu. Ku sababaraha geprakan welasan jalma teh nyawaan. Ari kareuwas anu kadua tetela ketak manehna anu geus hasil ngakalakeun jalma teh dituturkeun ku polah-polah sejena. Kabuktian geuning urang lembur teh meuni sakitu ganggasna meuni sakitu kejemna nyahcar layon-layon anu keur tinggal loler. Tetela cenah kanyeri teh nyiptakeun polah-polah anu pikanyerieun deui. Urang lembur ngarasa tu genah dumeh dianiaya ku Karaman anu geus ngacaukeun lembur. Ayeuna minangka wawelesna urang lembur oge geus nyieun pola anu matak tu genah keur anu nyaksian. Ada kitu. Boh Karaman bang urang lembur oge sarua we taya bedana nya. Hartina dua pihakna oge boga sifat-sifat anu telenges kejem jeung licik. Ceuk pikir santa. Adi manehna nuding yen Karaman teh wanina ka anu sakirana hengker bae. Ari geus nyaho anu dilayananna leuwih kuat mah maranehna kumeok memeh dipacok. Ceuk santa sabenerna mah eta polah teh oge aya di sasaha kaasup di urang lembur. Waktu sabubuhan Karaman keur gagah rongkah masadarea ge eueuh adu wani ngalawan. Tapi sanggeus nyaho Karaman teh walakaya sasar sadarea pagagah-gagah jeung pawani-wani nyiksik jeung ngawalang-walang awak para Karaman. Jeung aing oge sanyana mah sarua we jahat ka si Karaman. Tadi nyebutkeun Karaman teh jahat sabab telenges ka sasama. Cikeneh polah telenges teh oge geus dipilampah ku aing. Ku boga anggeuhan ngabasmi jalma jahat. Aing kolu nyieun polah-polah kejem duh. Maehan maranehna bari taya ras-rasan. Ceuk pikir santa ngangluh. Kumaha tuh itu mimitina nya? Ceuk santa sanggeus kakeheul urang lembur mimiting urangan. Samemeh maranehna ngajawab urang lembur teh sumujud heula ka manehna cenah kacidang nganuhunkeunana dume geus kadatangan ku dewa ti kahyangan. Mun teu aya salira meuleun urang lembur teh bakal dibasmitan bibilangan. Ceuk jalma anu pangkolotna bari sanduk-sanduk nyembah. Kitu teh bari andekak sila tur ngadepong-depong bae. Nu sejen oge sarua andekak sila jeung aremok cabok mun awewe kabeh sumembah tanda hormat jeung ajrih ka santa. Atuh disembah-sembah kitu bari dianggap dewa, santa kalah ka bebeleheman eraeun. Saumur-umur nyunyuhun hulu kakara ayeuna ku batur di dama-dama.
Kami mah jalma biasa, lain dewa atau jalma sakti. Ceuk Santa handap asor. Tapi orang lembur mah keukeuh we ngahormat dirina bari ajrih. Sanggeus mereskeun layon anu galituk malah peuting eta keneh kabeh layon teh dikurebkeun urang lembur mimiti medar kajadian sanemehna. Cenah eta kampung teh geus lawas diganggu ku karaman. Saban bulan urang lembur kudu mayar seba atawa upeti. Lobana ge taratang tugu mantung lobana pangabutuh maranehna. Tapi diitung-itung sabanagi seba pangabutuh teh batan nyaeutikan makalah kabeuki nambahan bae. Atuh antukna urang lembur beuki ripuh nu tani karidaki teh lain bobohongan da beak dipake mayar seba. Mun teu bisa mayar seba, ku pakaya. Bisa seba badan, ceuk kokolot lembur. Seba badan? Nah orang dia digawekeun di maranehna? Ceuk Santa kerung. Digawekeun naon? Ongkoh deui anu wajib seba badan teh ukur cawene jeung barudak parawan. Mun teu kitu ieu lembur tan wadeg duruk. Kitu cenah basana teh. Ceuk kokolot lembur ngangluh. Ngadenge kitu Santa beuki kerung bae. Kunaon nya? Henteu laporan kana wajib. Ke ari ieu lembur teh ngabawah ka mana? Ka Raja Galuh atawa ka Cirebon? Ceuk Santa. Eta pananya teh langsung dijawab ku kokolot lembur. Dek laporan ka Raja Galuh, dek laporan ka Cirebon oge. Hasilna mah sarua moal digugu. Pokna jiga nu ngangluh. Nah begitu. Kapan ari ngaranan pamarentah mah wajib nang rajungan rahayatna. Angot ge marahayatkeun yang haripan marabahaya. Ceuk Santa ngarasa mangherankeun kana ucapan kokolot lembur. Daradan kokolot lembur teh nerangkeun yen cenah lain hartina pangagung talobeh karahayatna. Tapi dah pihak pamarentah oge didana-danget kiwari teh keur nadangan barawit. Sakumna kakuatan pasukan Cirebon sasat keur dikerin peuti diwajibkeun ngajaga puseur pamarentahan di Kanoman. Sabab geus aya beja pajak urang Banten teh deuk ngarurug deui Cirebon, ceuk kokolot lembur. Ceuk eta kokolot ku sabab pamarentah keur nyang harepan diriweuh atuh boro-boro kana lingakeun kasalamatan rahayat. Dalah kasalamatan pribadina oge keur kaancam bahaya. Kitu ceuk kokolot lembur teh sahinasna. Ngadenge eta beja jeung penjelasan Santa mah batik kumecrek we. Tetela cenah saha bae oge dina empro nama ukur ngaheulakeun kapentingan dirina. Waktu hayang jadi pangagung jalma teh jiga anu mupujuhkeun rahayat da hayang kapake tea. Ari dina waktu narahayat butuh mah hese beleke pikeun nyubadanana. Ngan sabenerna mah Santa teh teu nyaho dihitut bau. Manehna mah tara nalingakeun urusan politik. Nu matak waktu ngadenge pajah urang Cirebon rek digempur ku urang Banten teh, manehna mah ukur pungak pinguk teu ngarti wae. Nah kunaon urang Banten mah kedeuk ngarurung ka Cirebon sagala rupa? Ceuk Santa hayang nyaho. Ditanya kitu kokolot lembur jiga anu hese ngajawabna. Teuing meureun manehna oge ukur taram-taram nyahona teh. Atawa bisa jadi mun mah nyaho-nyahona oge ukur sapotong-sapotong. Atuh dina ngajawabna oge manehna mah ukur sahinasna we. Biasa we urusan politik jeung kakawasaan. Jalma mah teu kaot boga kakuatan sok hayang boga kakawasaan. Meureun eta dua negara teh silih harengan dumeh parebut kakawasaan bae, ceuk kokolot deui. Oh kitu nya. Atuh sanggeus ngadenge caritaan urang lembur marah Santa teh inget kana riwayat aya perbangsa. Harita dununganna kungsi ngangluh dumeh asa dipacieujkeun. Dumeh asa dipacikeun jeung dianiaya ku musuh-musuhna. Padahal cenah harita teh aya perbangsa keur nyusun kakuatan pikeun nanjeurkeun kakawasaan. Ku kabeneran we meureun area perbangsa teh numbuk di suwenya eta eleh ku lawan politikna. Tapi dina nas-nasna dua pihakanana oge sabenerna mah masih ragot silih elehkeun jeung silih bales ka nyeri. Buktina bulan kamari Gusti Arya geus males ka nyerina.
Dua musuhna dibinasa kalawan taya ras-rasan. Ceuk pikir Santa bari gegodeg. Kokolot lembur cumarita deui cenah bisa jadi urusan politik teh beuki harengheng. Buktina kumanehna kadenge beja yen pamarentah ti Cirebon keur nyusul-nyusul para pembantuna malar mantuan kakuatan Cirebon. Kami ngadenge Ki Jongjo jeung Ki Sabtonah ge keur teangan cenah. Pon kitu deui Ki Suranggana katut guruna Ki Ginggi. Kabeh ge keur ditareangan malah bisa mantuan kakuatan Cirebon. Dina gangguan orang Banten kitu tah, ceuk Kokolot lembur. Demi ngadenge eta beja Santa curing hak malah henteu kungsi lila manehna hatena kebat-kebit. Kumaha henteu rek kitu manehna masasat nyaho pisan yen Ki Jongjo jeung Ki Sabtonah mah geus moal bisa dipentaan tulung sabab geus taya di kieuna. Nu mata kebat-kebit teh kusabab manehna rumasa yen perlayana dua tokoh anu cikeneh disebutkeun teh diantarana ladang panggawe manehna pisan. Saha sih maranehna teh? Mana ku dipibutuh pisan? Ceuk Santa panasaran. Eleuh, atuh sasaha oge anu henteu butuh ku kapercekaan maranehna. Da sasat maranehna teh para pajuang tulen anu nanjirkeun kabeneran, nu nanjirkeun bebeneran jeung tukang ngabasmi kadurjanaan. Ceuk Kokolot lembur meuni jiga anu agul. Kasul Ki Suranggana teh? Santa teu karasa megat kalimah. Uluh angot atuh manehna mah. Saha nu teu apal ka Ki Suranggana. Lamun mah aya nu nyebutkeun pajuang tulen nya ieu sabenerna mah pangtulena. Tembal Kokolot lembur. Beuki agul pareng nyabit-nyabit ka ieu jalma teh. Nah mah disebut kitu. Santa beuki panasaran. Atuh darada deui Kokolot lembur teh nerangkeun. Suranggana teh pajuang anu migawe bebeneran bari henteu karana nagih upah. Persis we jeung paripolah guruna nyatana Ki Ginggi. Boh Ki Ginggi boh muridna nyaeta Suranggana mun ngagawekeun tugas teh tara dibarengan ku pamrih atawa dumeh boga kauntungan pribadi. Boh Ki Ginggi boh Suranggana bisa misah-misahkeun urusan. Mana urusan pribadi jeung mana urusan balarea. Lamun bajuang leuwih ngaheulakeun urusan umum batan urusan pribadi. Kitu sababna sakur jalma barutuheun ku maranehna. Boh Cirebon boh Sumedang Larang di mana aya kararepet teh minang sarayana teh ka maranehna. Ceuk Kokolot lembur bangun teu beak-beak muji ka Suranggana katut nu sejena. Geus nya. Geus kardi ayeuna mah kardi lah. Ceuk Santa megat kalimah. Manehna cumarita kitu teh naha ngarti palebahna naonna, sasaha oge henteu bisa nebak eusi hatena. Malah pamustunganana Santa teh mindahkeun obrolan balik deui kana urusan karaman anu sok ngaganggu kalembur. Ceuk manehna mun nya mah pihak petugas keamanan teu sanggup nang tayungan rahayat leutik, kajeun manehna bae anu rek turun tangan. Keun bae lah kami nu sanggup bebenteng ieu lembur mah. Mun aya mau ngomong ka jameta, kami anu baris jang hareupanana. Ceuk Santa nepak dada. Ngadenge eta kasanggupan atuh sakur anu ngabandungan teh meuni surak bakat ku atoh. Kituna teh bari ngacung-ngacungkeun peureup ngan ari Kokolot lembur mah sanggeus ngabelenyeh seri teh make ditungtungan ku seri maut. Atuh hal ieu teh mantak heran keur diri Santa. Jiga aya nu keur dipikiran geus lah. Ceuk Santa ngareret. Kokolot lembur mimitina mah teu daek waca. Ngan sanggeus neuteup kasaban jalma pok manehna nyarita. He sakumna warga sing inget. Lamun nya ieu kisilah teh deuk nandankeun nyawa keur kapentingan urang. Hartina urang teh bakal boga hutang. Nya eta hutang budi. Ari hutang budi teh susah ngukurna. Nah kira-kira urang sanggup mayarna, ceuk Kokolot lembur. Di caritaan kitu nu araya teh mending ngajenghok, malah akhirna majab bae jarempling. Nya duh, sakalian aya petugas keamanan ngontrol ka dieu oge. Ari mahanan jeung mere mah weh makudu cacakan teu katanagaan.
atuh piraku teuing kana deuk nya bomela urang teu boga kaingetan pisan ngan lamun nya deuk kitu nah naon atuh anu kudu dibikeun da urang sadaya teh sasatbatan sakieu malawi jagagal ngahumma teu laksana da loba diganggu hama ceuk warga milu ngangluh. Mireungeuh kabingung urang lembur santa gewat maju ka hareup. Dulur-dulur sakabeh. Ulah nganggap kami pidunya. Nah disangkana ukur suranggana atau kijinggi bae anu boga sifat pade hate teh. Kami oge bisa bajuang jeung kepentingan umum membari teu karena upah. Ceuk santa. Rada tugenah sabab urang lembur teh henteu nyaruakeun dirina jeung jalma anu keur dipuja-puja ku maranehna. Ngadenge eta omongan mimitna orang lembur teh ukur ting poloho tampi sanggeus kitu meger bae surak bakat ku bungah jeung tubarima. Sok bejakeun di mana dumukna komplotan Karaman teh jeung saha nu jadi kekentongna mentong ringrang lah mentong hariwang kami anu baris ngabasmina ceuk santa ngacungkeun peureup. Sanggeus mireungeuh santa kitu santa sakitu sumangetna atuh urang lembur oge beak ayeuh-ayeuhan ato. Atuh urang lembur oge beuki ayeuh-ayeuhan ato. Kumaha henteu rek kitu sabab ayeuna ka lemburna datang pajuang anu baris bebela kana kapentinganana. Basa santa tumanya perkara saha anu kudu diobrotna sararea maniranyong ngabejaan. Jadi kekentong Karaman teh tanya lian iwal ti kidipa kubisna baplang sangadurang sungutna posongot jeung mun nyarita teh sok ceplak pahang mata kerihal ya ceuk urang lembur nyerobok. Nya di mana mainna teh dumukna di mana ceuk santa henteu sabar hayang ngobrot Karaman. Itu di Legok Mari sisi Leuweung Jati maranehna teh nyaung-nyaung dihandapkeun kakayian ceuk nu sejena. Keun ku aing diobrot lah ceuk santa bari ngakedik hindit harita keneh. Atuh ulah papeuting cewek ngajorag musuh bari urang lacan apa mah bisi mawa bahaya ceuk hiji kolot ngelingan. Santa rada era diomongan kitu teh nya ari teu sabaran teh mah bisi ngorangan ka ati-atian. Nya tuh mending isukan we nya pokna bari unggeuh. Sadarea satuju yen sahadena santa teh mun rek digawe mending isukan bae isuk-isu. Sameme maranehna hudang kuat kepuk montong dibere ampun lah ceuk nu sejena. Pasti eta mah sebab tu manjal mah hati bare omber mah. Kitu ceuk nu sejena. Ayeuna kami rek milih heula nya. Heula we ceuk santa. Atuh cenah peuting eta mah santa teh digeunahkeun disenangkeun sakitu pasosorena tas aya korban jiwa oge ari kapeutingnakeun mah make aya anu balak kecerakan dalahal. Da ngadadak puncat peuncit jeung bulam beuleum. Tangtu eta teh jang mupujuhkeun santa sabab rek bebela ka eta lembur. Tapi sameme isuk-isuk datang eta lembur teh geus gehgir deui nyaho ti mana datangna. Nyaho-nyaho hateup imah di eta lembur loba anu kahuru. Santa oge anu keur geunah sare teh kapaksa hudang bari hari wus-wus da keur lulugu. Aya naon? Aya naon yo? Aya naon? Pokna gigisik panon. Itu, sono. Cek anu ditanya bari tutunjuk kapal lebah hateup imah. Santa oge mireungeuh yen loba hateup imah anu kahuru. Basa kumanehna diawaskeun tetela seuneu teh datangna ti tebeh luareun lembur. Dipentangkeun ngagunakeun jamparing anu huluna geus meunang ngaduru. Atuh mangsa peuting teh maneting belesat jamparing di jomantara. Kabehanana ditujulkeun kana hateup imah. Kurang ajar sia, ceuk santa ngagremet. Manehna bisa ngajudi yen anu mentangkeun jamparing seuneu teh tangtu balad Karaman. Boa dipimpin langsung ku kidipa ka kentongna pisan. Meureun maranehna teh rek males ka nyeri dumeh balad-baladna tumpur kabeh di ieu lembur. Ngajudi kitu kana angan santa karasa aya nu sebel nyel-nyelan. Manehna keheul ka cida sabab balad Karaman teh ceuk pikirna sakitu kejem jeung ganggasna.
Buktina bae basa imah-imah mimiti kahuru nu bogana ting koceak ting darenge. Malah geus loba anu jejeritan bari lumpat ka ditu ka dieu aya nu memanggul tingkem, aya nu memanggul anggel. Budak mah diantep barongkekan da balas ku geumpeur teh. Mireungeus sakumna urang lembur geumpeur kabeh santah teu cicingeun. Ngan belesat bae manehna teh ngabelesat murut ti mana jolna eta Jamparing seuneu. Kajeleng manehna ngajelengan pager anu ngubeng pilemburan. Geus aya di luhur pager gajeleng deui ka handap mireungeuh ti mana ngabelesatna Jamparing seuneu. Tetela anu boga dosa namah teu jauh-jauh teuing malah sanggeus disidik teh ti palebah mana jolna ku santa langsung diobrot. Gajeleng pelesat keprak sakoteap geus aya 3 jalma anu keur mentangkeun Jamparing digubrag ku sabab diserang ku sababaraha jurus sepakan. Sanggeus kitu awak santa oge ngabelesat ngobrot anu sejen. Demi anu rek diobrot mireungeuh gerakan santa, Jamparing anu tadina rek dipentangkeun ka luhur teh dipindahkeun dilempengkeun kana awak santa. Mireungeuh kitu santa teu cileureun, waktu eta Jamparing ting belesat manehna nyingcat ka ditu ka dieu. Barakah awakna salamet teu kakeunaan. Ngan hanjakal walas-walas Jamparing anu ting belesat teh nyuruwuk ka jauhna tur balukarna kadenge anu ting darenge ku sabab aya rahayat anu keur ngungsi ka pentang ku Jamparing seuneu. Santa reuas lain memeusan mireungeuh sababaraha urang lembur ting jarungkel bari gulang-guling ku sabab jaba awakna keuna ku Jamparing jaba bajuna kaduruk deui. Leungit kareuwas jebul ka ambek. Ieu cenah gara-gara balad karaman geus nyieun tindakan anu ganggas jeung taya ras-rasa. Nu matak sameme musuh taki-taki rek mentangkeun deui Jamparing ku santa geus dipiheulaan. Cekok peurupna dipake nyamberan gado musuh. Aya oge Jamparing anu gondewana direbut geus kitu dibuntang banting dipake ngagebugan nu bogana. Pikeun saeulanan mah serangan Jamparing seuneu teh kaganggu sabab diuwak awik ku santa. Ngan saterusna mah santa geus dikepung wakul buaya mangap ku puluh-puluh jalma. Ieu bangkelukna tuh geus mateni batur urang teh kidipa. Ceuk lalaki jangkung langkoyang bari ngamang-ngamang trisula. Nyaeta pakarang seukeut juru tilu. Nu kieu geuning. Ari panjana teh musuh sagede badak. Anak munding. Montong gegabah sia. Nah sia nyaho. Saha teu ka aing? Ceuk jalma anu kumisna ngajadi sang nyangga dulang. Santa geus ngajudi ieu anu katelah kidipa teh nu matak samemeh musuh boga ngapan ku manehna mah langsung diobrot piheulaan. Soloyong bangkieung keprak. Pereup santa langsung ngajeruk dipake nonjok haregu kidipa. Anu dipeupuh ka tembong reuwaseun pisan. Meureun manehna teu ngajudi yen gerakan santa sakitu gancangna. Basa dadana katonjok ku pereup buleud awakna masih keneh anggernageun. Malah santa oge rada ngarepeng leungeunna ku teu nyangka awak kidipa sakitu kuatna. Ngan sanajan kitu teu eueuheun beungeut kidipa oge muringis jiga nahan ka nyeri. Hanjakal santa teu bisa nyerang pikeun kadua kalina. Sabab ti sisi ti gigir geus rajol anu nyerang dirina atuh akhirna mah manehna teh ripuh kudu hut head ka sisi ka gigir pikeun mengeparkeun rupa-rupa panarajang. Mangkaning anu diayonan teh ayeuna mah boga pangabisa ijen satingkat leuwih luhur tina anu diperenan ti heula. Nu ieu mah awakna leuwih calangker jeung gerakanana oge leuwih garsit. Waktu santa rek malik nyerang, anu ngarepung teh pinter nyalingkir ngabubarkeun kepungan geus kitu ku gerakan anu sarua. Manehna rajang deui ka hareup. Santa diuji pangabisana. Sabab teu bisa dipungkir yen ieu teh bito tamu anu munggaran keur manehna mah. Tina ladang lila nyupri ilmu ku arya perbangsa nya kakara ayeuna aya kasempetan jang ngagunakeun jurus-jurusna. Tapi sakalina digunakeun manehna langsung kudu toh-tohan sebab lawan teh kacida ganggasna jeung loba jumlahna.
Manehna kudu bisa nyieun gerakan anu lantip jeung ati-ati. Kumaha carana ngalepaskeun serangan lawan anu ngepung ti ditu ti dieu. Basa aya heumbatan bedog ti kenca ka katuhusan tarikat dongko ka handap. Kituna teh bari nojerkeun suku katuhu sina nyepak mamaras musuh. Sabot kitu ti katuhu oge datang heumbatan bedog. Nu ieu mah datangna teh ti luhur ka handap tur niat narek narok tarang manehna. Mireungeuh kitu, sanggeus bisa nyepak angen musuh santa ngagulingkeun awakna sinarada murilit. Atuh kecrok, tungtung bedog teh kalah ka narok pangkal kai. Eta kasempetan teu dimomorekeun ku santa. Sabab anu bogana ugal-ogel hayang ngarabut bedog anu nancep pageuh dina tunggul. Ku manehna disepak gadona, pletuk gowok ngogowok kituna teh awakna meni ngajol ka tukang ku tarik-tarikna sepakan santa. Tapi santa acan bisa rineh sabab kakara oge ngegurinjal bedog ti ditu ti dieu geus ting kolebat ngarah-ngarah awakna. Santa kapaksa jujuralitan jeung gugulingan sababaraha kali. Kituna teh bari sukuna mah hantem bae nyieun gerakan. Sababaraha urang mah make kadenge ting garoak da pigeulangna katajong ku tungtung dampal sukuna. Mireungeuh santa sakitu ganggasna. Kidipa anu keur ngusapan dada teh ukur molohok we da meureun ku teu nyangka teh di eta lembur ngadadak aya jalma bedas. Sanajan maranehna acan yakin bisa dielehkeun tapi anu tetela. Salian ti musuh anu saurang acan bisa diperenan teh oge geus loba balad manehna anu parateuh henteu bisa neruskeun ijen. Jigana kidipa ngitung-ngitung untung rugina nu matak sanggeus ngajajanteng sakedeung manehna geus ngahuit mere isarah. Demi ngadenge eta isarah balad-baladna teh ting balesating kolebat lalumpatan ka tempat poek jeung jembet. Kidipa mah geus pangheulana jicir nyawa lompat ka mendi. Anu kari teh balad-baladna we anu gulang-guling jeung harungan alatan tatauparna. Kawas anu enggeus mireungeuh balad garaman geus henteu walakaya urang lembur teh bara gagah bara gegeh nyampeurkeun tur niatna males ka nyeri. Gecrok henteu mangga pulia. Sababaraha balad garaman anu sabenerna mah geus laripuh malah mah aya nu keur nyang hareupan sakaratul maut harita keneh diperenan nyawana. Santa mah batil lajo we bari henteu lemek henteu nyarek. Pikeun kadua kalina urang lembur aya dina kaunggulan ngan aneh eta kaunggulan teh ayeuna mah henteu dipapag ku kagumbiraan. Malah mabatan sarurak aya-ayahan urang lembur teh kalah kating harulang bangun ngungun. Aya oge anu gawena teh ukur ngaharuk ngabarung sinang. Sadaya kudu muji syukur sabab musuh bisa diusir, ceuk santa ngababerah. Tapi tetela urang lembur teh henteu bisa dibaberah. Malah basa ngadenge santa cumarita kitu aya kokolot anu langsung ngagaur ceurik meuni jiga nu kanyerian. Cuma aing bisa ngusir jalma jahat oge. Ari anak jeung pamajikan sapiri umpih teh katulungan mah pokna dumareuda. Santa nampa beja yen eta jalma nu keur sedih kingkin teh sabab tina eta serangan anakna sadua-dua katut pamajikanana geheng kahuru kudurukan imahna anu dibinasa ku Karaman. Anu ngawiwih cerik teh oge budak leutik saopat-opat maranehna caderik mani eurih-euriheun balas kulila teuing cerikna. Ana ditanyakeun kunaon eta budak barudak ting darenge kitu jawabna teh cenah kabehanana geus kaleungitan indung bapana da cikeneh diala nyawana ku Karaman. Mireungeuh kitu hate santa ngarasa harneg. Humayua bet kieu jadina. Padahal satadina mah manehna teh geus gilig hayang jadi pahlawan, hayang jadi pajuang, jeung hayang bebela kana kapentingan urang lembur. Tapi dina pamustunganana anu dibela ku manehna teh saeutik oge henteu ngarasa untung. Sanajan nya musuh bisa diusir tapi dah henteu matak ngaleungitkeun karugian. Malah makarugian teh jadi ngalipeti kelemanan basa maranehna sadrah ngiriman upeti ka Karaman. Keun bae menteng-teng dipake pikiran, lebih urang geus loba korban. Nu penting mah ajen diri urang dina mertahankeun bebeneran bisa nanjeur. Ceuk santa geus mere pangbabrah deui. Tapi sabut kitu ari hate leutikna mah deui manehna teh oge cangcaya. Nah bener kitu omongan bieu teh, omonganana bieu teh.
Anu tetela air hayat mah tetep poe balangsak, nya korban harta, nya korban jiwa. Nepi ka beurang datang kasugrip pamiarsa urang lembur teh geus ngungun jeung ngukut kasedih. Angot ari geus caang panon poe mah beuki eces yan lembur anu tadi peuting dirugrug teh manis sakitu ruksakna. Leuwih ti nengah jumlah imah anu kahurut teh atuh korban jiwa oge galituk aya kana welasna. Anu matak ngetes kana hate santa mah basa manehna manggih layon indung jeung anak maot bari paungku-ungku. Bari jeung sedih kingkin mereungeuh banda ruksak pakaya beak urang lembur poe eta ngurebkeun korban panarajang balad Karaman. Ngan ku keheul-keheulna kana Karaman. Satadina mah hayon balad Karaman teh moal rek dikurebkeun. Urang sisik we di walang-walang lah. Sesebitanan dagingna urang tebarkeun di walungan sina jadi para blau. Ceuk saurang. Mending ge urang balangkeun we ka tengah alas bandawasa lah sugan jadi para satu galak. Ceuk nu sejen deui. Ngan untungna ari kokolot lembur mah bijaksana. Ulah kitu disebut jalma jahat soot teh samangsa keur hirupna. Ari geus jadi layon mah nya sarua we kudu dipulasara kawas layon jalma dina umumna cenah. Di caritaan kitu teu aya nu ngagugu. Aya nu ngagugu aya nu henteu. Anu ngagugu mah langsung nyeun liang kaluat sajumlah korban bari henteu diwiji-wiji. Tapi sabalikna mah anu henteu satuju mah ngaleos mumul mantuan nyeun kaluat utanamana mah kaluat keur layon jalma jahat. Wuri-wuri jalma jahat hirup aya jadi nu geulis kieu. Ceuk budak ngora sapantar santa. Ngadenge omongan eta budak ngora anu sakitu keheuleunaana hate santa ngahruk sedih cenah ku ayana ieu kajadian geus melakeun kaceceup dina kahirupan jalma. Duh, waboy jaga ceceup sarupa kitu teh lain ukur ka maranehna. Tapi saukur anu ngarasa rugi ku sabab banda beak dulur jadi korban. Tangtu kitu rasana, ceuk pikir santa. Sanggeus mantuan ngureb-ngurebkeun mayit manehna mah ngadon ngahulang ngabarung sinang diuk ge jauh misahkeun maneh ti lembur. Kayak kieu mah hese hayang nembatkeun diri jadi jalma anu dipibutuh ku sasama teh. Ceuk pikirna ngangluh. Nya dina cita-cita mah manehna teh jadi jalma anu dipika butuh. Geus kitu sararea ngugung-ngugung manehna ku sabab ngarasa kahutengan budi. Mireungeuh urang lembur katalang sara manehna siap sadia bebela tapi tanpa boga pikir rangkepan. Dina bebelana teh henteu jeung aturan. Mun cekolot mah henteu ngupayakeun kumaha carana laukna beunang caina herang. Anu dipilampah santa mah sasat kagabah pisan. Nya kejot borosot nya gancang pincang. Menang kabukti abong nya ngarasa kuat manehna henteu nolih kana keamanan urang lembur. Santa sageunahna ngobrot musuh disangkana ku sageprakan musuh teh bakal bisa diperenan kabeh. Padahal geuning henteu babari sakumaha anu disangka samemehna. Balukarna nya kitu sesa-sesa balad Karaman teh males pati ka arah hayat dina umumna. Tina ladang manehna main gagah-gagahan teh urang lembur anu nanggung resikona mah. Aing teh meuni mana ku gagabah-gagabah teuing nya ceuk hatena beak-beakna kaduhung. Sanggeus beres mantuan urang lembur poe eta keneh santa amitan rek neruskeun lalampahan. Maniku rurusuhan kitu nah hande ka mana jalu. Ceuk kokolot lembur mangherankeun dumeh santa gura-giru amitan padahal kabireungeuh mah capieun keneh. Kami teh boga urusan anu leuwih penting deui teh ki, ceuk santa sahinasna. Anda narima jawaban sarupa kitu kokolot lembur jiga anu nahan katugeunah. Ku santa oge karasaeun ngan anu santa teu ngartieun teh. Nah aku naon kokolot lembur make jiga anu tugeunah dumeh manehna ngajawab kitu. Ngan sanggeus rada lila hatena kakara eungeuh.
Meureun manehna tu genah demi aing nyebutkeun aya urusan anu leuwih penting deui. Duh, bawa manehna teh salah sangkanya. Pisangkana aku carita kitu teh aing nganggap urusan di dieu teh henteu penting. Ceuk pikir Santa ngaduga-duga jalan pikiran kokolot lembur. Heuk bae atuh hari aya urusan anu leuwih penting mah. Ngan mun di jalan pasampangan sia panggih jeung Suranggana bejakeun ieu musibat lembur teh ka manehna nya, ceuk kokolot lembur. Nah, naon perluna ceuk Santa kerung. Ih, puguh we perlu kacida. Dina mangsa-mangsa usum berawit saperti kieu mah tanaga manehna kacida diperlukeun ku urang lembur. Atawa ku rahayat mana bae anu katida rasa ku jalma jahat. Cacak pun kamari teh manehna nu datang meureun moal kieu kajadianana. Ceuk kokolot lembur bari nyawang ka jauhna jiga anu keur mikatineng jeung ngarep-ngarep kadatangan jalma anu cikeneh diomongkeunana. Ayeuna mah giliran Santa anu ngarasa tugenah ku omongan batur teh. Ieu kolot teh meuni ngamorekeun aing, ceuk pikirna nyeri hate. Ari geus kitu mah Santa teh ngaleos bari henteu tatapasini. Manehna ngungkung lempang ninggalkeun lembur. Jadi anak itu tetela jalma teh kudu ati-ati dina milampah hirup kasugri pamiarsa. Lain bae ati-ati dina rengkak saparipolah, tapi oge dina babasaanana. Salah bae ngalarapkeun basa bisa salah dihartikeun ku anu ngadengekeunana. Tadi bae buktina basa Santa nyebutkeun rek buru-buru ninggalkeun lembur ku sabab aya urusan anu leuwih penting. Kokolot lembur teh tugenah sabab dianggapna jajaka Santa teh geus nyapirakeun nasib urang lembur. Padahal urang lembur ngalaman lara balangsak teh digunasi kabebeakan ku balad karaman teh dumeh talajak Santa anu kurang perceka dina ngusir musuh. Padahal meureun lain maksudna Santa teh rek ngamomorekeun urang lembur. Anu jadi sabab musababna mah alatan kamampuh Santa dina nyusun babasan teh ukur samet kitu. Geuning sakali mangsa ge sok aya anu talatah ka batur. Basana teh omat ulah telat datang ka imah kami sabab penting yeuh cenah kitu pan. Tapi henteu dieceskeun ari penting teh nya penting keur saha. Lamun eta teh penting keur dirina naha atuh mani nitah batur anu datang. Lain manehna bae anu ngahajat tumorojog. Ku alatan basa Santa oge ngarasa kasigeung ku omongan kokolot lembur. Kasigeung ne dumeh kokolot lembur teh jiga anu leuwih miharep Suranggana nulungan lemburna batan manehna anu harita nulungan. Meureun ieu oge bisa jadi lain hartina kokolot lembur teh ngamamorekeun jasa Santa. Lamun mah milampah perjalanan mangsa hujan, boh dudukuy boh payung pasti dipibutuh. Ngan lamun mah dibanding-banding hujanan teh mending make payung bae sangkan awak henteu loba teuing kahujanan. Tapi lain hartina dudukuy oge henteu penting. Jadi lamun mah ucapan kokolot lembur teh geus nyigieung mamarah Santa. Meureun alatan kamampu kokolot lembur dina nepikeun karetagna ge henteu ngaliwatan bahasa anu marenah. Kasugri pamiarsa, tunda lalakon Santa ayeuna urang ngabandungan lalampahan Nyi Tarmina. Geus lawas ila lakon teh kasugri, henteu kakuardaina urang guardenya. Geus lawas ila lakon teh henteu nutur-nutur lalampahan Nyi Tarmina. Geus basa dina episode Nyi Rambut Kasih, kajadian anu pangakhirna anu ngalibetkeun Nyi Tarmina teh basa Suranggana ngadongdon deui wewengkon Sindang Kasih. Waktu Suranggana anjog ke eta tempat harita teh manehna mireungeuh abringan urang lembur anu ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut. Ngembat-ngembat nyatang pinang. Basa ku Suranggana dituturkeun tetela maranehna teh muru ka hiji sisi sumur anu katelahna sumur Sindang Kasih. Tah ari sumur Sindang Kasih kasugri ku sakumna urang Sindang Kasih mah dianggap karamat. Anu mata kitu teh ku sabab dina waktu-waktu anu tangtu heukeur caang bulan 14. Nyi Rambut Kasih nyaeta ratu kerajaan Sindang Kasih teh sok ngajirim. Urang Sindang Kasih mah percayaeun pisan yen Nyi Rambut Kasih basa ngaranna dirurug ku balad Cirebon dina taun basa nagarana dirurug ku Cirebon.
Tahun 1480 ieu ratu teh teu serah bongkokan tapi milih tilem ka dasar bumi. Ceuk sakaol dina mangsa-mangsa nu tangtu lelembutan nyerambut kasih teh sok nembongan di sababaraha tempat, di antarana nya di sumur sindang kasih teh. Ari eta sumur tuga danget kiwari oge masih keneh aya tempatna ditukangeun gedung pendopo Kabupaten Majalengka. Ngan bedana ari waktu harita mah sumur teh nyarubaknya jero malah dihandapna oge aya sedong anu ampir-ampiran mangrupa guha. Ayeuna mah jadi heureut sagede balong ukuran 2 meteran sanggeusna di wewengkon Majalengka sababaraha kali ngalaman lini badag. Tanah di tatar Majalengka sababaraha kali kungsi ngariut, balukarna rubakna balong sindang kasih oge jadi bilu ngariut cenah kitu ceuk sakaol mah. Tah basa eta rombongan rakyat anjog ka sisi sumur tetela maranehna teh keur ngayakeun acara muja nyerambut kasih. Kitu nate bari mere rupa-rupa seba pakaya lain bae ukur hasil panen anu dipake teh. Nu dipake seba teh tapi oge anu boga harta masasat perhiasan emas oge milu disebakeun. Kabeh dibalangkeun ka dasar sumur. Suranggana anu keur ngintip di kaanggangan banget ku ngarasa heran. Nah bener cenah lembutan nyerambut kasih teh masih keneh butuh ku seba pakaya jeung harta. Keur naon bangsa lembut butuh ku haliah dunya, kitu ceuk pikir Suranggana harita. Kusabab ngarasa panasaran atuh Suranggana harita mah lah-lahan hayang nyingraikeun eta lalangse ka Sugri. Kusabab ngarasa panasaran sabab ceuk pikirna dina mangsana rahayat masih keneh balilu taya kanyaho. Sok aya jalma anu ngamangpaatkeun kaayaan. Contona bae di salah sahiji wewengkon guha di Gunung Koromong Bareto tetela. Cenah lalembutan nyerambut kasih teh sok nembongan di ditu. Basa ku Suranggana ditalungtik pamustunganna mah kaboker. Horeng anu ngajenggleng niron-niron nyerambut kasih teh taya lian Iwalti Nyi Tarsih atawa Nyi Mas Suminar teh. Nyi Mas Suminar teh harita gede ambisi hayang nanjirkeun deui karajaan sindang kasih. Manehna boga cita-cita badag, jiga kitu teh kusabab manehna ngarasayeun dirina teh turunan langsung ti Nyi Rambut Kasih. Atuh sangkan urang sindang kasih biluk mantuan eta perjuangan. Figur Nyi Rambut Kasih teh perlu ditembongkeun deui. Ari anu nembonganana teh taya lian Iwalti Nyi Mas Suminar ngaku-ngaku lelembutan Nyi Rambut Kasih anu ngajirim. Harita oge Suranggana teh geus teu bae nyangka tangtu cenah anu ngarepkeun seba harta di jero sumur oge geus moal salah tangtu Nyi Mas Suminar. Ari sanggeus manehna nyulundup ka jero sumur di palebah sedong guha kabuktian. Horeng ayeuna mah anu niron-niron jirim Nyi Rambut Kasih teh lain Nyi Mas Suminar tapi Nyi Tarminah. Harita Nyi Tarminah kapergo mamake pakaian karatuan buukna anu ngarumbay panjang mamake mahkota emas anu ditaretes ku inten berlian. Ari tukangeunana ngajega si Jurangrong jadi pangawalna. Waktu eta talajak kapergo ku Suranggana Nyi Tarminah jiga ambek pacampur jeung era. Saharita keneh meupeus keuyang ku jalan ngajorag Suranggana dibarengan ku si Jurangrong. Dina eta begalan pati tetela Suranggana teu leuwih unggul. Atuh Nyi Tarminah kabur dituturkeun ku Nyi Tarminah. Dituturkeun ku si Jurangrong. Ti harita Nyi Tarminah abur-aburan deui jeung si Jurangrong malah maranehna jiga anu mubus bumi teu nembongan deui ka sasaha. Kilang kitu ari urang sindang kasih mah anu balilut taya kanyaho tetep we dina saban caang bulan 14 teh ngirimkeun seba. Nyaho saha ayeuna anu ngamangpaatkeunana teh. Waktosna seep kasuge pamirsa, urang cekapkeun dugi kadieu heulanya, urang tunda di Hanjuang siang geusan alaeun, poe isuk urang samper deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun wilujeng kantun permios.